Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu Senen kaping 2 November 2020. Materi basa Sunda nu dibahas nyaeta analisis ngeunaan kawih. Urang bisa nganalisis kawih tina rupa-rupa aspek, boh tina wujud rumpakana, boh tina eusina. Tina wujud rumpakana, urang bisa nganalisis kawih tina wangun puisina jeung deksina. Ari tina eusina, urang bisa nganalisis dumasar kana nada, rasa, amanat, jeung temana. Jadi, kawih teh bisa dianalisis ku dua rupa. Nyaeta ti bagian luar, nyaeta bagan kawih, nyaeta pemilihan diksi. Diksi teh maksudna pemilihan kata. Ya, jadi pemilihan katana apakah puitis atau ngagunakeun bahasa sehari-hari gitu. Mun tina eusina dasarna kana nada, rasa, amanat, jeung tema. Rumpaka kawih teh aya nu diwangun ku puisi sisindiran, sair, puisi bebas, atawa campuran. Ya, jadi kawih teh aya anu dibangun ku puisi atawa anu ku pemilihan kata nu sehari-hari. Contohna puisi anu dikawihkeun nyaeta puisi ti Taufik Ismail, judulna Ketika Tangan Kaki Berkata, nu dikawihkeun ku almarhum Chrisye. Ta eta ngarupakeun kawih tina puisi. Terus nu kadua, diksi nu digunakeun dina rumpaka kawih teh kapeung sajalantrahna make basa nu sok dipake dina pagunaman sapopoe atawa nu make ungkara liris atawa kekecapan pinilih. Jadi diksi teh nyaeta pemilihan kata nya nu sok digunakeun dina kawih, boh puisi atawa kahirupan sapopoe. Nu katilu, rasa ngagambarkeun sikap nu nyiptakeun kawih kana pokok pasoalan aya anu dina rumpaka. Unggal kawih tangtu bakal ngebrehkeun rasa anu beda. Ieu teh balukar bedana pasoalan, kajadian atawa kaayaan anu disanghareupan ku nyipta rumpaka kawih. Jadi kawih teh ngagambarkeun perasaan anu nyiptakeunna. Boh eta sedih, seneng, atawa semangat gitu ya. Anu kaopat, nada nyaeta suasana anu diciptakeun sarta hayang karasa atawa ditepikeun ku anu ngaregepkeun. Jadi nada eta suasana kumaha, apakah sedih, seneng gitu nya. Ieu sami jeung rasa oge. Biasana nada sareng rasa berkaitan gitu nya. Anu kalima nyaeta amanat atawa nasehatnya karakter atawa visi anu hayang ditepikeun ka nu ngaregepkeun atawa nu maca. Jadi nu nyiptakeun kawih pasti masihan amanat dina setiap kawihna. Boh eta petua atawa nasehat gitu. Nah, nu terakhir tema. Tema mah minangka hal pokok atawa galeuh anu ngajiwaan eusi rumpaka kawih. Teu beda ti sajak, dina kawih oge sok kapanggih tema-tema nu ngebrehkeun masalah sosial, agama, kadeudeuh atawa kaasih jeung sajabana. Jadi rasa, nada sareng tema teh eta saling berkaitan. Mun temana sedih gitunya keadaan berduka pasti nadana oge mengikuti sedih, rasa nu disampaikeunna pasti sedih. Beda mun misalna keur bahagia gitunya pasti temana oge nada sareng rasana nunjukkeun kabahagiaan tina kawih eta gitu. Sakieu wae materi ti analisis kawih minggu ayeuna teu aya tugas tapi regepkeun pahami materi analisis kawih ieu. Pami aya nu ditaroskeun mangga komen di grup GCR atanapi di WhatsApp. Minggu payun
mulai tugas deui analisis ngeunaan kawi kumaha tugasna engkin dijelaskeun minggu payun. Minggu ieu dinten ieu cukup ngaregepkeun atau ngadangukeun materi analisis kawi mun tos ngadangukeun absen di GCR. Itunya absenna di GCR. Jadi minggu ieu teu aya tugas, tugasna engkin minggu payun. Ayeuna cekap absen dina GCR pami tos ngadangukeun materi analisis kawih. Sakitu wae ti Ibu, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.